Bismillahirrahmanirrahim. Wasani jeung ari anu kaduana eta guslu jami'il wajhi ngusap sakabehna rarai. Wahaduhu jeung ari batasan rarai tulan dina panjangna eta ma perkara baina manabiti sahri rosi anu aya antara tempat jadina buuk sirah galiban dina galib-galibna wa akhirul lihiyaini jeung tungtung gadoh dua careham dua wa huma jeung ari itu lihiyain eta udmani dua tulang alladani anu duanana yan butu anu jadi alaima dina itu adman dina itu udman naon al asnanu pirang-pirang huntu asupla anu hanap yajtamiu anu narima kumpul naon makdamu wa ma hareupna itu udman bidakoni dina gado wa muakhiruhuma jeung ari tungtungna itu udman eta pil uduni dina ceuli wahaduhu jeung ari batasan rarai urdon dina lebarna eta ma perkara bainal udunaini anu aya antara cepil dua titik wa idza kana jeung lamun bukti alal wajhi dina rarai naon sa'run bulu hofipun an ipis au kasipun atawa anu kandel wajaba mangka wajib naon isolul ma'i nganepi keunana cai ilaihi kana itu sa'run ma'al basaroti nepi ka kulitna allati anu tahu anu sahandapeunana itu sa'run wa amalihiyatur rajuli jeung anapun ari janggot nalalaki al kasifati anu kandel bi ayyaro kuyen teu ningali saal mukhotobu jalma anu dihareupeun basarotaha kana kulitna itu lihiyah min khilaliha tina sela-selana itu lihiyah payatpi mangka cukup naon guslu dohiriha ngumah luarna itu lihiyah bihilal fil khofifati kalawan bedaan ipis wahwa jeung ari itu khofif wahya jeung ari itu khofifah mah eta mah perkara yaro anu ningali sal mukhotob jalma anu dihareupeun basarotaha kana kulitna itu lihiyah payajibu mangka wajib naon isolul ma'i nganepi keunana cai libasarotiha kana kulitna itu lihiyah wa bihila pilihiyati mroatin jeung beda janggotna awewe wa hunsa jeung wandu payajibu mangka wajib naon isolul ma'i nganepi keunana cai libasaratihi ma kana kulitna itu lihiyatum ro'ah wa hunsa walau kasifa jeung sanajan kandel itu lihiyah wala budda jeung misti magus lil wajhi sarta nang mahrarai naon juz'un naon guslu juz'in min gusli juz'in tina ngumbahna hiji juz minar ra'si tina sirah war rukbati yang punduk wa ma jeung perkara tahta dakani anu aya handapeun gado nu kadua ngumbah rarai
batasan rarai panjangna ma baina mana bitisari rasi galiban nyaeta mimiti tempat jadi nabuuk anu galib pan galibna di dieu adik kita anu goer galib aya nu jadina di dieu kahanap ka dina bukan bukna teh ti dieu we kahanap atuh rencana si eta malah gak cenah ngursak ngomah raraina kudu ti dieu ka dieu sabab patokan raraina ge mimana bitisari rosi mimiti tempat jadi nabuuk sirah nage di dieu berarti meureun diusapna kudu ti dieu galibna sakit itu dia wa akhiruhu al-lihyaini tungtungna careham dua ari careham teh dua tulang anu jadi tempat jadina huntuhanap anu hareupna ngumpul dina gadok jadi teh misah ya tulang teh dua di teu percaya sok kadek teh lah ieu ari nyacang sapi kan bisa kita dia jeung kadeu katungtungna careham careham teh dua tulang anu jadi tempat jadi nahuntuana anu hareupna kumpul dina gado tukangna dina ceuli jadi ieu kasup ieu anggota wudu ieu nah pokoknya rampal we careham asup anggota wudu. Nah, careham pan di dieu tah. Lebarna ma bainal udunaini antara cepil dua. Pemalamun jadi bulu dina rarai. Lamun raraina aya buluan da turunan luhur rek tipis atawa kandel itu wajib cai nepi kana kulit kecuali amalihiyatu janggot lalak amalihiyatur rojuli kecuali janggot lalaki anu kandel patokan kandel kumaha lam yarol mukhotob basarotaha min khilaliha nyaeta kulitna teu katingali tina sela-sela janggot kulit nu aya hanapeun janggot teu katingali bakat tu gomplok janggotna ari janggot 7 sigi mah. Nah, lamun janggot lalaki kana yakfi guslu dohiriha. Bila pilopi pabeda lamun janggotna ipis mah kudu kabeh nepi ka jangkarna nepi ka kulitna wajib takuma disolul mai. Atawa janggot awewe. Awewe mah rek ipis sanajan kana we kudu nepi. Awewe atawa lalaki mah meunang awewe mah atawa nu kudu nepi ka jero kana kulit sanajan kana sebab naon langka lebih langka maka karawe mah sunat janggot jadi naon di kerok karawe mah lalaki mah sunat diingupan janggot teh kira-kira pantas kira-kira teu pantas nu kudu pantas ya 7 lamarna angin buat ngepek wala buddha ma guslil juz'in minarasi
ma gusil wajib min gusli jujin min arasi warukbah warraqabah lain warraqabah warukbah majeng tuur warraqabah wa ma tahtadakon labuda di dia sunat ngaluwihan jadi sajeujeuna sirah tah berarti ulah dipas ka dia ulah sunat leuwihan sakedi ulah nepi ka dikocok-kocok jeung huluna entong dileuwihan lamun ka dieu tah ka dieu anu punuk ka dieu tuluy naon harapeun gado tah ka dieu misti labuda misti kunaon dibahasakeun misti berarti labuda teh wajib punten lain sunat li anna ma la yutimul wujub illa bihi fahuwa wajibun itu kaidah usul fikihna sabab perkara anu teu sampurna wajib kecuali ku eta perkara fahuwa wajibun mangka eta perkara ge wajib lamun sakira-kira rara itu kakumah kumumahna eta perkara berarti ngumah eta perkara ge wajib wallahu a'lam betul Alhamdulillah.